Aya hiji cerita seseorang anu istimewa ibadahna ka Gusti Allah. Malaikat Jibril usul ka Gusti Allah, ya Rabb, tolong beritahu saya, pangbejakeun ka abdi, berenya ho abdi coba saha anu panghebat-hebatna jelema anu ibadah, panghebat-hebatna jelema anu ibadah saat ieu. Cak Gusti ulah nyaritakeun anu luhur pangkat nu hebat ibadah. Tingali di gunung Syria, di Lubnan aya guha, sok kadinya. Malaikat Jibril langsung datang ka dinya, ya kering. Assalamualaikum. Salam. Begitu ngobrol eta jelema teh sapoe-sapoe ting sare nangan sajam. Ibadahna teu eureun-eureun salat, baca Quran, zikir jeung maca sholawat. Awakna ge geus lain awak model kos urang. Aya nu kuru ge di dieu bengek. Lain eta. Kuru ibadah. Tapi cahaya muncul. Daharna hanya sisa-sisa manusia eta ge ketika dibutuhkan. Malaikat Jibril gode kepala, Masya Allah. Geus teu hayangeun nya nama milu raramean, geus teu hayangeun nya nama ningali alam dunia hiji bae nu ditingali teh akhirat. Malaikat Jibril kagum. Setelah kagum keluar sababaraha meter tidinya aya jelema nu keur mabok ngagali taneuh deuk nyieun pager lantaran mabok. Sakilan geus diliangan eta tihang teu daek asup-asup mabok atuh peing deuk kumaha. Koleng kana sadikeun ngagilek deui ka dieu. Oleng tuh sia seri mabok sia. Ayawan gua sia. Ku malaikat Jibril di deketan gadinya, cek benak hati anak muda, ulah-ulah dek nulungan aing sia kai. Kanyawan ku malaikat Jibril. Gerintes hatena seperti eta. Langsung malaikat Jibril ngadeketan, kunyana dia omong, "Hei manusia, lamun maneh manusia, hei malaikat, mun anjeun malaikat, ulah coba-coba nulungan ka ulah. Ulah mah hiji bae minta tolong, Allah.